Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing balik deui sareng abdi Auliani sareng Rizky. Abdi Muhammad Rizky Aditya, dinten ieu simkuring bade ngalaporkan kaayaan Kebun Raya Bogor. Kanggo langkung jentre di lapangan aya sababaraha rakan urang Handika Saputra anu bade bakal ngawawancara nu patugas di dinya. Dio Ataris nu bakal ngawawancara nu datang nu kahiji jeung Raskia nu bakal ngawawancara nu datang nu kadua. Nu baris nu ngalaporkeun warta ieu. Giliran batur kuring Handika Saputra. Hatur nuhun ka rencangan Auliani dinten ieu abdi bade ngawancarakeun petugas di Sabudaeun Kebun Raya Bogor. Perkenalkan, nama abdi Handika Saputra sebagai reporter lapangan bersama Bapak. Nami abdi teh Ardi. Abdi tugas di Kebun Raya Bogor di bagian Visitor Center Kebun Raya Bogor. Namun tujuan utamanya didirikan Kebun Raya Bogor, Pak? Tujuan utamana didirikan diwangunna Kebun Raya Bogor ieu nu pertama teh kanggo tempat konservasi tumbuhan, nu kaduana tempat penelitian, nu katiluna tempat jeung pendidikan, nu kaopatna tempat jeung wisata. Jenis-jenis tangkalan naon wae anu aya di Kebun Raya Bogor? Naon anu paling langka? Nah, jenis tangkal nu aya di Kebun Raya Bogor teh nyata seueur, nyata jumlahna teh 3.000 jenis. Ti 3.000 jenis tersebut sadayana lain asal dari ti Indonesia, tapi ti asalna ti babaraha negara nu aya di dunia. Nya khususnya teh di Afrika, Amerika Tengah jeung Selatan, jeung di Asia. Ya tangkal nu terkenal di Kebun Raya Bogor nyata bunga bangkai jeung bunga rafflesia. Aya henteu program khusus pikeun ngelestarikan tangkalan anu langka ieu. Jadi di Kebun Raya Bogor teh tatangkalan dirawatnya. Nyata khususnya aya nu bagian namina teh hortikultura. Jadi bagian hortikultura teh nyata bagian nu ngarawat tatangkalan nu aya di Kebun Raya Bogor. Jadi tatangkalan wae da aya rupi-rupina, rumputna dirawat, ya taman-tamanna dirawat, jeung di tatangkalanna nu dirawat. Naon wae kagiatan anu biasa dipegawe ku para pengunjung di Kebun Raya Bogor? Para pengunjung Kebun Raya Bogor nyata sering teh aya kagiatan nyaeta menikmati alam, ya, keluargi atau sekolah atau perusahaan itunya ngayakeun acara di Kebun Raya Bogor. Biasanya sih gitu. Tantangan naon wae anu sering dihadapi ku Kebun Raya Bogor ayeuna? Jeung kumaha carana nungkalan tantangan ieu? Nu tantangan nu aya di pengunjung di Kebun Raya Bogor ya. Nyata nu pertama sih balik deui ka pengunjung. Sabab di Kebun Raya Bogor ini sebenarnya lain tempat wisata oge kan. Itu tempat konservasi. Jadi konservasi eta artinya memelihara jeung merawat. Jadi pengunjung teh kudu nyaho da kudu ingat kira-kira seperti naon nu pangleutikna nyata miceun sampah tong sambarangan ya. Jadi miceun sampah teh di tempat nu tos disadiakeun eta. Nu kadua tong metik daun, metik buah nu aya di Kebun Raya Bogor teh kenging. Sabab aya peraturanna gitu. Kuring baik dia ka batur sapagawean Auliani jeung Muhammad Rizky di studio. Hatur nuhun kana informasina. Handika Saputra ayeuna hayung urang ari karekan abdi Dio Ataris. Hatur nuhun ka rerencangan Rizky dinten ieu abdi bade ngawawancara anu nganjeng heula ka Kebun Raya Bogor. Purasun teh Mangga. hatur nuhun parantos ngajawab ayeuna simkuring bade naroskeun sababaraha hal ngaunaan Kebun Raya Bogor. Dupi tiasa Biasa mangga.
Dugi ka ayeuna kumaha panginten kesan teteh ngunaan kebun raya Bogor. Sampai detik ieu abdi teh ngerasa resep pisan jeung kebun raya. Hawananya teh sejuk, suasana ge asri, jeung tuturuhanna ge nu rupa-rupa nu ngajadikeun tempat ieu teh cocok pisan pikeun ngareureuh. Naon anu paling dipikaresep di kebun raya Bogor? Nu paling abdi resep mah suasana di kebun raya Bogor sok tenang jeung nyaman. Naon anu kirang sareng, naon anu kedah ditingkatkan di kebun raya Bogor? Mungkin bisa leuwih ditingkatkan fasilitas anu kirang, siga jamban jeung tong sampah. Upami aya rerencangan anu rek ka kebun raya Bogor, naon anu bade disarankan? Mun aya rerencangan anu rek ka kebun raya Bogor, abdi pasti sarankeun sok mawa kamera, sabab loba pisan tempat-tempat nu instagramable. Dugi ka sabaraha kali parantos ka kebun raya Bogor? Abdi paratos 4 kali ka kebun raya Bogor. Naon anu paling unik tina koleksi tanaman di kebun raya Bogor? Koleksi tutuhan di kebun raya teh unik-unik pisan. Nu paling unik mah tangkal-tangkal gede nu umuran ratusan tahun. Naon impian teteh ngunaan kebun raya Bogor di mangsa anu bakal datang? Harapan abdi ka kebun raya Bogor leuwih maju jeung berkembang. Teh kuring balik deui ka batur sapagawean Aulani jeung Muhammad Rizky di studio. Hatur nuhun kana informasina Dio Ataris. Ayeuna hayu urang ngali ke rekan abdi Razkia. Hatur nuhun ka rerencanang Auliani. Dinten ieu abdi bade ngawawancara pengunjung kadua anu aya di sabeudeureuran kebun raya Bogor. Sampurasun teh hatur nuhun parantos ngajawab. Ayeuna simkuring bade naroskeun sabaraha hal ngeunaan kebun raya Bogor dupi tiasa? Sok mangga tuh. Dugi ka ayeuna kumaha panginten kesan teteh ngeunaan kebun raya Bogor? Kesan abdi ke kebun raya Bogor nyaeta tempatna asri, lega, sareng seru keneh pepelekan anu unik, cocok pisan tempat ngelarahkan pikiran. Naon anu paling dipikaresep di kebun raya Bogor? Anu paling abdi resep nyaeta tantakalan anu jarang kapendak. Saparatos pohon-pohon geus ratusan tahun umurna. Satarusna suasanana anu tenang pisan. Anu kirang sareng naon anu keda ditingkatkeun di kebun raya Bogor? Anu rada kirang panginten nyaeta ka fasilitas jeung karasikan. Saparatos tempat sampah henteu cakap jumlahna. Eta keda ditingkatkeun supados lingkungan langkung bersih. Upami aya rerencangan anu rek ka kebun raya Bogor, naon anu bade disarankan? Abdi nyarankeun pikeun nyiapkan waktu anu cakap, sebab kebun raya Bogor ageung pisan. Satarusna nyiapkan bekal jeung alo foto sebab loba tempat anu sae pikeun difoto. Dugi ka sabaraha kali parantos ke kebun raya Bogor? Abdi parantos 4 kali ka ditu, sareng salawasna gaduh kesan anu sae. Naon anu paling unik tina koleksi tanaman di kebun raya Bogor? Paling unik nyaeta bunga bangkai, anu kacidalangkana nah haduy perkembangan eta pisan istimewa. Naon impian teteh ngeunaan kebun raya Bogor di mangsa anu bakal datang? Impian abdi nyaeta kebun raya Bogor janten tempat anu langkung dikenal secara internasional selaku tempat pelestarian tanaman sareng tempat wisata edukasi anu berkelas. Nuhun atas informasi teh. Sami-sami. Kuring balik deui ka batur sapagawean Auliani jeung Muhammad Rizky di studio. Hatur nuhun kana informasina Razkia, muhun mung sakitu anu ngeunaan kebun raya Bogor. Mudah-mudahan informasi ieu tiasa bermanfaat pikeun sadayana. Hatur nuhun ka tim liputan anu geus ngelaporkan langsung ti lapangan. Kanggo para pamirsa, hatur nuhun pisan tos ngiring nonton acara warta ieu. Sampai jumpa deui dina sareng waktos anu sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia guys teman-teman kita. Sama sih gue juga ini. Ini virus ini. Ini jangan pakai dulu dong. Gara-garanya apa lu kira-kira lu? Ini nabrak deh. Lu bilang si Willy simpen. Itu cepet banget tau enggak? Anu kayak emang Sepil. gitu orang Sunda mah ngomongnya cepet. Nah, ada si Sepil. Coba iya tapi tuh biar Abdi contohnya. punya apa sama siapa sih? Si Jo. Wawancara pengunjung kedua anu aya di su. Nengok. Hey. Mau ada yang mau nyopet tadi Bu Maul. Nih, tandain mukanya. Hatur nuhun Aisyah. Belum.
Selesai. kerja guys. Selesai. Sunyi banget. Kalau batuk dikit malu. Batuk dikit narik ingus malu. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Jadi kita mau balik nih guys, udah selesai. Udah selesai.